kuari betak aing mah perang mah meureunanan jantung ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai tanda tangan naon anti pembangunan gereja kira kalau ya kan mesti ku camat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan kalau membuat tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ieu tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan tempel bahwa aing anti pembangunan gereja. Emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka surga aing. Geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus. Engge di akhiratna ditimbang salat jore, zakat jore, puasa jore, ngaji jore. Aya hiji anti agama Nasrani. Wah cak malaikat ieu lu bagus bae. Timbang lu bagus anu jore, bagus anu bagus surga coba bae. Begitu dibalangkeun, itu jawara dibalangkeun ke mana itu? Ka surga, kiai eleh, jawara tulung. Eleh ku jawara, taruh tege. Ieu urang berjuang dek datang ka iraha, dek datang ka mana? Dek kumaha carana disesuaikeun. Mun zaman Kangjeng Nabi perang, zaman sahabat perang, zaman tabiin geus mulai dikurangan. Zaman wali-wali sanga perang sarua bae. Zaman kuari, zaman perang otak, zaman perang politik, zaman perang ekonomi, zaman perang budaya, zaman perang informasi kuari. Perang informasi di internet, Yahudi kieu, Nasrani kieu, Islam kieu, per detik, per jam, per hari, perang informasi. Perang terus, begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Dua informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi. Hiji bakal aya jelema nu murtad, nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masya Allah. Mata ya ayyuhalladzina amanu. Cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, wahai jelema nu ariman. Sakedeung deui bakal aya jelema nu murtad. Hiji, nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayartadda minkum an dinihi, sahaja lemah murtad balik tina Islam ke agama kafir ngajauhan agama Allah. Ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa ke bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka ku kaum anu indahna luar biasa. Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepeun ka Gusti Allah. Jadi ayat 2 hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae. Telila Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah, dipundhut ku Gusti Allah, mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi lah haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh ka kuari aya citra aya puri di dieu anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakieutan maka atuh mah sia nyarahopan ada teh murtad goa. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah Nabi cik sahibul kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad, 11 golongan nu murtad. Ngan di zaman Kangjeng aya 3
Di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng aya 3 manusia anu murtad bahkan nangtaran ka Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah. Ya Allah, ieu urang hitung-hitung muludan we ieu. Muludan ieu mah ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadeuleuk cauna gede teteg diukna. Mun cauna nu laletik teh cau mah cau hansip, bangun jiduh bae teh keluar. Keluar deui. Aya 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ka Kangjeng Nabi. Bahkan lain sekedar murtad, ngaku nabi deui. Jadi aya nabi tandingan. Jangan mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi, tetap Allah nyeun tandingan. Nyeun tandingan nabi, jadi jelema ngaku nabi. Kadang-kadang kurang bangkawara, emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari. Aya kiai anu teger teh pasti aya babandingna. Pasti bae aya kiai anu teger, aya nu ngalembar jangan bandinganana. Engke ge masyarakat sendiri, masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli. Ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah. Lamun asli negakeun agama, hiji tilok nyieun proposal. Asal kiai nyieun proposal, tandingan kiai tah proposal. Kedua, tilok daek nyieun yayasan, komo dana Australia, komo dana ti Yahudi tipatikan memoal daekeun tah kos kitu mah. Mun aya tandingan kiai bener tah. Tandinganana tah geus kajian kumaha ge. Berdalih ka kaler ka kidul langgeng ku sia dalil nu jelas lain nganjeurkeun agama Allah hayang meuli innova tah kiai. Sakitu bae titik bae geus pokona. Kudu aya tandinganana bae kajian kumaha ge. Sebab boro-boro kiai deui. Cacakan wali bae wali, loba nu ngaku wali-wali. Wali loba nu ngaku wali. Nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir, ka Syekh Abu Hasan As-Sadili, ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, ka kitu Syekh Siti Syekh Marufil Qurhi, jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan, loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya. Kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah, yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi. Zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung. Pak Haji dari mana? Ziarah kemana? Ke Makla. Makom siapa tuh? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi itu ulama Banten. Saya dekat rumahnya Sugan Kula nyana akur jeung urang mantak dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya. Padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta. Aya deui. Nis gitu bae tah mah. Kenapa sih diziarahin? Oh dia ulama besar, karangannya banyak, dibejakeun kukula gitu. Emang udah jelas kitabnya bener, jepan nang tangan kayaknya. Kan jadi kieu ya sudah lain akur gitu. Masya Allah nyaduaan bae, ieu digang ngomongna ge. Ih, cikula teh emang kenapa sih? Emang belum kenal dengan Syekh Nawawi. Enggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu. Syekh Nawawi itu apa ya, manusia biasa, enggak jelas itu orangnya. Wah, gelut tau lah ya ini. Ih, mapan Mekah. Ditahan, kita gugula ditahan. Udah gini aja, saya kamu. Nanti di akhirat kita ketemu. Enggak sebaik ulah kacai baik. Nyana nuleukeun baik. Pan di akhirat. Tapi mendang sababaraha poe nyana datang deui, ngajakan ngobrol deui. Ngajelaskeun Syekh Nawawi, gugula dijelaskeun teh, dijelaskeun tentang kewalian. Udah. Tetap nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana? Pajagalan jakin. Oh, di situ mah banyak Persis ya. Mungkin Mas juga Persis ya. Mohon cenah. Oh, tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi. Tuh jeung batu cek urang teh. Batunya nambarah di dinya. Hampura ieu mah Mekah cak ulah teh. Masya Allah, aya beta pengalaman di Mekah pas kitu. Loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah. Ulah aneh, kuari bae kuari nu datang ka kula. Ulah manusia biasa. Habib bae Habib. Aya
anu nentang Habib nu nentang ka kula aya sekelas Habib bae aya nu teu percayan ka kawalian Si Abdul Qadir Al-Jani atuh deuk nyaho di mana ngaji teu naon teu mah ngan saturunan-turunanana doang nya aya teu ngaji mah tetep bae kula pangalaman Habib bae aya nu teu percayan kana kawalian ngan lalaunan ku kula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun mesti jamaah Habib ceuk kula teh anu jadi imam terus kabladina rada sadar teu cacakan eta bae geus teu paham komo atuh nu teu ngararaji mentak dibawa kurang haolan ngajelaskeun tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabeungkeut wali Allah abadi akhirat anu ngaku sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu Akbar teh jang geus hijrah hate urang mah mall ya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator Masya Allah. Nah kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawadah adalah Banu Mudlij roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob ngaran aslina Aswad Al-Ansi eta jelema buang kawadah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi nya teh ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh urang mana eta urang Yaman wastaula ala biladihi nyana jadi pemimpin Yaman saat eta wa akhraja umala Rasulillah pagawe-pagawe utusan Kangjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu numantak pakataba Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal Sahadatil Yaman jeung penggede-penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij. Apabila ada kesempatan segera hancurkan, basmi, langsung nyieun kekuatan. Setelah nyieun kekuatan diserang, begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili. Setelah dibunuh dibakar imahna, dibeuh imahna, dihancurkan. Nyana segera ke Madinah, laporan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin. Bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Daili. Hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah ieu geus terkenal luar biasa Musailamah Al-Kadzab tanabba'a. Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi deui nya bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina suratna kieu min Musailamah Al-Kadzab min Musailamah Rasulillah min Musailamah Rasulillah nya ngomong kos kitu sorangan min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah Al-Kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeun. Lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah geus coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ieu geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya kadieu kan diusap ditiup cageun. Dek kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke Musailamah teh bogaan kamonesan. Ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut. Ditanya rukun wudu ke heula, ditanya rukun salat ke heula, ditanya ngridit halal, atuh lain kiai tah mah kuyai. Tah, atuh boro-boro ngaku nabi, ngaku kiai ge can aya nu percaya. Kok
ngomong ngaku wali, ieu mah ngaku nabi. Nu mantak dipercaya Musailamah al-Kadzdzab seorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir. Mantak jelema reup kabeh percaya Musailamah Rasulillah. Musailamah Rasulillah kanu leutik deudeuh kanu gede ngahormat. Mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana, mun aya naon-naon diusapan ku manehanana. Jelema teh asa diangkat, asa dijunjung, nu mantak deudeuh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah. Setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul, dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah, eta teh boga kaistimewaan sihirnya na. Mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi. Suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Di surat-suratna kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula. Amma ba'du, sesungguhnya tanah ini adalah sebagian untuk kekuasaan saya dan sebagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad. Wassalam Musailamah Rasulillah. Coba eta surat murikak bulu orang ada surat kos gitu, tapi dijawab ke Kangjeng Nabi. Fa'ajabahur Rasul surat fakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Kangjeng Nabi langsung tulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap, bahkan akina kakap ieu mah. Amma ba'du fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah semata-mata. Yurithuha may yasha, Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat, ciri surat menyurat. Pohara luar biasa. Orang lain kan. Surat orang lain. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig tak banyak kos gitu mah. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti. Di keheningan malam yang sunyi, ku dengar suara cecak yang aing balik di Kangora ya. Wassalam Dedi Pasar Kemis. Make tanda panah sot. Dibaca eta orang menyuratkan tak kos kitu paling. Tuh batur surat teh lain lalagaan. Luar biasa. Baca ku Kang nah dua teh jelema nu ngaku nabi. Dukun nomor katilu nu ngaku nabi adalah Banu Asad. Ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a. Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae. Nu mentak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid. Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu. Lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi. Segera Khalid bin Walid, seorang sahabat anu gagah perkasa, naik kuda dar berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad. Badhazama ba'dal qital, kemudian langsung dibunuh. Nyana. Masya Allah. Cek sakawal mah lari. Setelah lari sampai ke Sam, di Sam benang kuki Khalid, saenggeus benangnya menta ampun, saenggeus menta ampun kulah mentah dihampura, bejakeun ka Kangjeng Rasulullah, kula mah desakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah. Nu mata kitu kunaon? Lantaran kula boga ilmu sihir. Detik ieu, menit ieu, saah ieu sihir kula deuk dipiceun, tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Salam kula ka Kangjeng Rasul, bejakeun kitu, amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa. Asuk Islam deui, kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa. Tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tek bae zaman urang tahun 2010 musodeh. Masyaallah Gusti Allah doaku. Di Bandung Yasmin. Isin ngadengin naga Yasmin jadi nabi.
Yasmin teh Yasin teh turun ayatnya ka kula tadi namdek Yasmin. Eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana. Setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas, batu dicekel jadi perak. Ketika manehna ditewak cek teu aya jauh aya di ditu. Endeu kumaha atuh ta eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayyar taddaminkum andiri ulah kaget Muhammad di zaman anjeun ilu manusia ngaku nabi etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika, dibaca ku orang Inggris, dibaca ku orang Belanda, dibaca ku orang Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana mata ulah kaget di urang ge sarua bae aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui. Aya deui manusia organisasi, aya deui organisasi tandinganana, aya deui anu hebat, aya deui nu tandingan selalu kitu bae. Salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae. Contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri coba aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu sih berbagai macam tandinganana di levelna masing-masing di sekupna masing-masing. Mata ulah kaget Kanjeng Nabi bae aya nu nandingi para wali bae ge aya nu nandingi para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid mata urusan zahir nu nandingan loba jasa komo zaman kuari zaman acak-acakan zaman teu jelas mana sih nu bener mana nu teu bener kabeh ngaku bener zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani di jero nurani moal bisa dibohongan. Cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru yang jelas adalah bir itu haram nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok bir caknya halal haram bego padahal nya osok padahal nya osok nu osok bagian nurani nama tetep bae nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, nggak ada masalah itu yang begitu mah. Ya, lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang bener. Kalau ada larang-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadang kudu osok zina kiai bloon eta kiai bloon ana osok zina ke ngabloonkeun kos kuari bae aya kiai anu ngahalalkeun krit dibloonkeun padahal nyanana ge mobilna dua nang ridit kabeh atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan nurani teu bisa dibohongan ketika aya jelema keheul ka kiai hate leutikna mah henteu nu sabenerna asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keheul ge setahun 2 tahun ka 3 tahunna kan hampura nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi aya 3 nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah. 2 Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad 3 Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil 4 Banu Yarbu 5 Banu Tamim 6 kandah 7 Banu Bakar bin Wa'il ieu adalah pemurtad mata geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi cak Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman may yartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agamana yakni babalik ku ari ka kufur deui babalik ka Yahudi deui babalik ka Nasrani deui ta eta teh apa saupayatillahu Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah kata kaum yuhibbuna jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah pohara pisan ieu Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza bari kitu Kangjeng Nabi kaum eta teh kaum hadza kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih setelah diteliti qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna teliti ku para sahabat ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar nomor kedua Sayyidina Utsman nomor katilu Sayyidina Umar kedua Sayyidina Umar katilu Sayyidina Utsman kaopat Sayyidina Ali dina opat teh tina opat surtil deui pres deui ternyata nu paling cintaeun ka Allah cintaeun teh dua hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah dua supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna di antara dua teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji nomor kedua azillatin 'alal mu'minin kaum eta teh sangat ramah sangat dedeh terhadap orang-orang mukmin kanu sahandapeun dedeh jeung nyaah kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min tawadu DPDP dedeh jeung nyaah bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana saha eta di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali ternyata dinu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae Sayyidina Abu Bakar deui bae lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon nah aya deui anu minta bodak aya deui anu minta bantuan aya deui terus teu pernah diengkekeun deui teu pernah diengkekeun aya jelema datang deui ka dinya minta dibere isuk datang deui dibere deui isuk datang sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah dibere bae hayu bae terus Sayyidina Abu Bakar tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang lamun urang eueuh ka sieun mah moal kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunan ku urang sieun pakit jadi pakit ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina Sayyidina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin keras terhadap orang-orang kafir teu meunang ngadenge selenting bawa ding angin asal aya kafir gerak Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae kekerot geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam geus kieu bae aya aing keneh urang ge dua lah aya asal ngadenge pabrik bae asal aya nu koprok bae shit beres main mah shit
geus gigiling tah Sidina Abu Bakar mah gigiling soal teh dek nanjeurkeun agama Allah kekerot asyiddah kekerot aizzatin alal kafirin gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber acan bae pokona mah pae teh jadi lalap ku Sidina Abu Bakar mah bae sugan sieun saeutik gede nyana luhung nyana hebat nyana gimbir saeutik ketika acan aizzatin alal kafirin Sidina Abu Bakar dua Sayyidina Ali ge kitu ngan begitu dibandingkeun jeung Sidina Abu Bakar masih emeh ku Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Ali ge kitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkeun jeung Sidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sidina Abu Bakar Siddiq. 3 4 yujahiduna fi sabilillah selalu munan gitu ngaranna jihad fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang na teh dua nu paling hebat Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali dibandingkeun nu dua nu menang Sidina Abu Bakar deui bae yujahiduna fisabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sidina Abu Bakar mah harta dikorbankan jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankan jang harta urang kuari geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musala ulah gede miliaran leutik jasa leutik eta menta keramik doang keramik teu kiraha berjuang kakarak bangunan doang eta kakarak bangunan doang ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang sing ada ulah ka mamanakeun anak buah dikerahkeun ka awas ulah nonal ajan bawalah ka pos ka ditu memeh ku aing teu meunang aya sasage nya wah tuh bukan modal lah ngucur danana tah ieu jang sindena tah ieu jang numawana ieu jang sia teh nasbosna tah jang centeng besi kurang bebeja deui ka aing urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur ai digigireun imahna aya pondok pesantren dek rubuh aya masjid terbengkalai aya majelis masyaallah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel kan seukur harta doang urang mah encan pernah berjuang datang ka BBA kan can pernah encan pernah aya dongeng na kieu maing dijual teh sawah nu itu jangan nyeun nasid aing mah tapi lamun kieu mah jual sawah itu kenapa ya ini kan lurah pan loba tah nu kitu mah di Cikupa 2 aya teh belar aja hiji Cilongok mah teh teu kaliwat tuh mun berjuang kos kitu mah atuh loba jasa jadi dijual di mobil kijang dia tahun 2005 jangan naon sih nganggeuskeun masjid lah jangan batur mengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji aju anu hiji lah teu ngajual sawah mah teu bisa loba tuh jang kos kitu loba ieu berjuang kakaraku harta doang encan tek ku nyawa masyaallah pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge jangan seutak saeutik we aya waktu-waktu senggang pakai kos kitu aya waktu saeutik sekelumit pakai kos kitu senggang mah pakai dunia bae senggang mah pakai dunia bae nah aya saeutik memikirkan ke arah eta kitu keneh harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel keneh komo awak mah kadangan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana teu meunangkeun padahal ieu teh geus kajerit jasa rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak kajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun kana pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawat
para penggede-penggede sabodohnya anak. Ya orang yang ngaku sebenarnya mah negara orang teh kos kitu, tapi kos kitu mah ngaridoan berarti. Muncullah tiap-tiap perumahan, muncullah tiap-tiap kampung. Mending nu geus layak, nu can layaknya muncul. Berarti nyana kan nu tanda tangan. Nyana saha kieu? Nyana bae pokona mah. Henteu jelaskeun lagi, nyana bae pokona mah. Ta eta teh tinggal paehna doang, wallahu alam di akhirat. Eta ngaridoan pan berarti teh loyong. Nah, eta mah terus we saderet ka dinya teh. Dihijikeun we ka ditu. Sakumaha kamari. Tah, kuari mah tak. Ai mah, ai perang mah meureunanan janteu. Ieu bae ai mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup. Nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta. Mun paeh hebat jasa eta kos kitu. Deres, ieu mah deres, du lain kiai-kiai, ge kiai teu kitu. Ketika kiai-kiai tanda tangan naon? Anti pembangunan gereja. Kira kalau mah ya kan besi kucamat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan. Kalau mun tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui. Endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ieu tanda tangan nu gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan tempel bahwa aing anti pembangunan gereja. Emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka surga aing. Geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus. Engge di akhirat teh ditimbang salat jore, zakat jore, puasa jore, ngaji jore. Aya hiji anti agama Nasrani. Wah cek malaikat ieu lu bagus bae ieu. Timbang lu bagus anu jore, bagus anu bagus surga coba bae. Begitu dibalangkeun, set itu jawara dibalangkeun ka mana itu? Ka sorga, kiai eleh, jawara tulung. Eleh ku jawara, taruh atek ge. Ieu urang berjuang dek datang ka iraha, dek datang ka mana? Dek kumaha carana disesuaikeun. Mun zaman Kangjeng Nabi perang, zaman sahabat perang, zaman tabiin geus mulai dikurangan. Zaman wali-wali sana perang sarua bae. Zaman kuari, zaman perang otak, zaman perang politik, zaman perang ekonomi, zaman perang budaya, zaman perang informasi kuari. Perang informasi di internet, Yahudi kieu, Nasrani kieu, Islam kieu, per detik, per jam, per hari, perang informasi. Perang terus, begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeun anak Islam lah nu eleh. Geus puguh Indonesia eleh, Malaysia ge eleh, nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari. Dek dioyang-oyang, Sudan dioyangkeun, Yaman dioyangkeun, Misro dioyangkeun. Ka Mesir, Misro teh abis dijero. Oyang kabeh teh. Sagedeung deui teh terakhirna adalah Iran, Irak geus dioyangkeun teh. Walaupun secara politis eta menang, tapi secara ekonomi eleh sanajan nya larang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah. Walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuh-terbunuhna rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta. Dek Iran nerapkeun demokrasi teh. Berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu bake etika, HAM tinggal HAM. Buktina orok tembak, awe tembak, nu teu perang bodoh. Dek di mana nerapkeun demokrasi? Sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi. Kita demokrasi teh kos kitu teh dek diturutan. Mun Sidina Abu Bakar ujaran geus pedang kikieuan. Cenah aya di ditu ge Abu Bakar. Abu Bakar mana? Nya ge sok kikieuan. Main gapleh tapi teman. Ya. Tuh, dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul, perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Kuari deuleu Irak, deuleu Ethiopia, deuleu kitu Turki, kuari Mesir dan lain sebagainya dioyangkeun ku Amerika. Pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang. Datang ka iraha urang nuturkeunana. Dek datang ka iraha, karunya amat kiai nu aya di dinya, karunya amat ustad nu aya di dinya.
Ayo urang mah rakyat tinggal nuturkeun nyana bae cak nyana iya ya cak nyana gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di hadapan Allah ya nu matak DPR mah tinggal ngerebokna doang adeuna cenah aing teu jadi DPR aing mah jadi Pemda leuwih lelem kamana jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia tak ieu keur carita kagagahan Sayyidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an Yahudi Nasrani termasuk demokrasi pasti diperangan ku nyana mah urang teu berdaya ku hari teh teu berdaya lain lalagaan keur dikieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika negara mana nu masih kene kuat Islamna gempur tidak mau tahu satelitna ugal negara geus aya tek di satu negara per kabupaten geus aya nyana geus delekeun bae kieu bae negara mana nu hebat mulai dihihileudan geus aya kabeh gambaranna di manehanana tek eta teh secara teori urang sieun tapi Islam mah aya waliullah wali aya nu leuwih sieun ka Allah Amerika leuleukeunnana hanya sabaraha jam hanya sabaraha poe hanya sabaraha bulan Allah mah maha qadim neuleukeunna ka urang leuwih nyaho leuwih pinter leuwih sagala-gala leuwih gagah ka Allah bae negara nu hancur cel aya waliullah hiji bisa menang mata urang tungguan wali bae tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae jangan kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu bareres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka iraha urang kikituan teh mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa. Begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim tesieun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad apakah sieun dicacad apakah sieun dicaci apakah sieun dimaki dicerca teu sieun setik-etik acan sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim ku pinuh keyakinan keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ka jelema-jelema anu nyacat sabodoh sadaekna ngabudak sia terus bae aing mah iyalah wala yakhafuna laumata laim aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu matak cak Kangjeng Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdeudeuh pangwelas asihna umat kaula terhadap umat kaula adalah Abu Bakr Siddiq ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha zalika tahiya anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa
nomor kedua zillah terhadap mukminin, nomor katilu izzah terhadap kafirin, nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah, nomor kalimana adalah tesieun intifaul khut tesieun karena dicaci dibaki terus berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala, taruhanana harta nyawa masalah zalika tahiyyulu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah teu boga asa nang sorangan, boga tanaga teu boga asa nang sorangan, boga pinter lain asa nang sorangan, boga wawasan lain nang sorangan, boga gagah lain menang sorangan, timimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan. Kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasirna ia adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi may yasha anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu matak gagahna Sidina Abu Bakar ketika orang datang ke Sidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot, lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul. Masya Allah anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudag dicaci dibaki dibunuh ku Sidina Abu Bakar, tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya, ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan, ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP, ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar maning nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana maka kajen puasa. Hese tanding Sidina Abu Bakar dah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi may yasha fadl Allah henteu di aku Sidina Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah, boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah, boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah, boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku aya urang lain kan itu berhasil kan ya lamun dia teh dihareup benar bisa siatu bari kedudukannya di mana situ di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya aduh tuh lu mana wae tuh tuh bisa gua behoge siatu gua gelutiannya itu sanu ngelakeun emang saha oh iya eta gelut teh ditongtonan ke men koprok ya eta sanu menangkeun iya kabeh ge di bawah iya kabeh ge tuh pejudi luhurna mah tuh aing kai gitu kabeh ge lamun lu aing batu ara acak-acakan judina teu balener ceknya mah judi bener meureun istol teh kabeh ge kieu mah nepak dada urang mah kabeh ge tuh jangan bisa ngabangun tah ieu hasil ieu Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wawuh jeung murid mah ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid murid emang sok di mana ngaji ada pentang kalamot los bae dinya teh kapaeh atuh sia kahujanan los urang mah lain sih ade itu murid aing udah diganggu eta wilayah aing kiai sing ngaku wilayah sakumaha bupati eta kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh kiai Golkar mah nah mun orientasina ka dunia mah kos kitu bae asa nang aing bisa ngaji asa nang aing boga wawasan bisa nang aing asa nang aing ngabangun asa nang aing tah eta nu kos kitu moal kebel ngagejret kajen kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada, ketika aya pilgub, ketika aya pilpres, lantaran boga ngarasa mulia, jual beli jeung kamuliaan, nyana dibere sekian ratus juta, mungkin siap lantaran kula boga asa loba muridna, siap kula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi. Mangkaning hampir 99,9,9 deh. Kuduna mah begitu dek dijadikeun tim susah atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lainnya ana meureun jurid teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana
sieun jeung isin ka Gusti Allah dibere mulia dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kemuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos kitu ieu Sida Abu Bakar contoh ieu nu sakitu nomor 1 kaduana setelah Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi mun aya nabi nu dipilih niscaya Abu Bakar diangkat jadi nabi pahalanya sapan eta mah katakan Sida Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah ulah ya Rasulullah abah mah ulah dijadikan imam henteu abah ulah emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nyana masa ayat 2 ayat 3 ayat haju ceuri kosong cukup apa gitu ulah mal kuat pokoknya abah mah mun jadi imam maca Quran ceuri bae abah mah unggal poe teh lamun diwadahan cai matana abah mah be atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat kecerik saayat 2 ayat kecerik abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleus Sida Abu Bakar kabeh ginggir tapi ketika maca Quran masyaallah taya zalika fadlullah yu'tihi may yasa eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teh diaku ku Sina Abu Bakar fadlullahi yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos ieu teh da maha Gusti mah maha uninga Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae ka dituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamahmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawahna mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh pan boga supir tapi urang sok atupannya nyupiran orang jadi kenek manya bos jadi kenek nungguin mah pada orang repes jangan nyawa di tempat hebat supir orang bayar ngarempas bayar ngagas pas iba di tol ngan 30 gaya berjasa pada orang kesel batur gue sehat nyari 30 bayar balah turun 25 cak orang ngeren beki heula atuh sia karena supir teh nyaho giliran aya gitu polisi tidur tadi rem gedung abo itu supir kia amat sih masa nah iya ge pamarentah teh kok kos gitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kudrat Allah ngan keur dikiekeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa daleureun pamimpin ulah haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu adil teh kieu tapi ketika ka lapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia
politiklah, ekonomina, budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini ja'ilul fil ardi khalifah. Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah cek Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur ku sia dilengserkeun ke aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua engke Gus Dur kedua hartina seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trek begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabiin ambil alih deui tah ku Yahudi masa kemasan Islam tah masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal set 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam al-Islamu ya'lu wala yulaleh hain asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkeun ku urang pikirkeun ku urang dek datang ka iraha negara urang ieu nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek ceuli gadengekeun jelema nu kos karitu eta teh nu utar atur urang teh naudzubillah min zalika jennya namanya asal urang mah ulah diberekos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.